Aduh. Kian udah nyai sekolah teh. Alhamdulillah. Sabaranya ya sih nak. Sok gede biasanya. Buka gerak buka dem kosan itu dong nak. Lumayan nih kan. Cih, ningan 10.000. Dulu eta ngan 10.000. Tah enak pemilihan mah jadi kusabab terbaru da mah ku ngacung we nya. Tuh, ngaliji suarana eta ginan balad aing ini sih Uut. Soe ora jamu. Aduh. Aduh. Kian udah nyai sekolah teh. Oh ya jabatan naik diturunkan ke saha deh. Warga kena 10 tahun semua ada jadi kubu. Duh, kudu ngumpulkan masyarakat ya mah euy. Coba warakeun heula kana grup. Assalamualaikum. Sadayana kumpul di balai desa. Nuhun. Panas na gusti ya boleh enak. Sehingga menego kegiatan itu tadi ngulang we unggul jeung ngulang unggal poe tadi di Cigera atuh coang neangan sesuatu yuk. Kemana we atuh guling? Kajina tuh panas mah aing tas moe ieu teh kasur jeung karpet mun teu panas sampeun moal garing. Heuh bani teh kares selesai euy. Kemana tuh? Eta suara HP mana kilintringan aya naon? Nu nagihnya ah sia mah geus loba hutang atuh kos kolot. Ya, ieu mah ni gandeng pisan itu tadi aing mah. Oh, grup kampung. Teu aya PN kah? Di Pakuwu. Dayana kumpul di balai desa. Tita kumpul cenah ka balai desa ayeuna sararea. Bisa nyayeuna. Heuh. Teh panas poe heuh. Naon anjing, nyawa aya naon? Ulah canggih itu. Ulah teu bisa ka balai desa. Umur naik lengser oh. Kolot dah. Aduh aing mah ieu teh geus mandi. Palah barala kudu babad aing mah. Naon ieu grup aku nelpon. Gimana grup kita kumpul di balai desa aya naon ya? Kumpul ayeuna tuh. Tapi ieu can rapi. Engke deui we. Gawat atuh ya popoeana cuang ulin duh panas. Atuh kel kakak lagi ngadaguan sapeudeng. Yuk geus rapi ibu urang. Ya. Yuk. Ya ya aya pesannya ya dina grup. Ya sangat dengekeun. Dayana kumpul di balai desa. Cenah ka balai desa apa? Heeh. Atuh sang ka balai desa we. Atuh yuk. Yuk kating jadi ulin heeh. Heeh. Be. Soe ora jamu. Kepakan ta ame gendut maneh teh. Hut. Tumben euy ek naon ka dieu maneh? Ayo yo, cuang usep, aing kan teu boga pagawean, duit genan eueuh, baju genan ieu wae ti kamari aing. Deh geura aing kumaha nya? Kesel hayu buat ya ilu. Hayo tuh ek mau sembah urang mau jeung heula ka imah. Kela ada gua. Kela. Naon? Aya pesan ieu. Saha? Geura dengekeun tah. Dayana kumpul di balai desa. Tah ka balai desa Saya cenah. paku ya. Heuh ti teh kumpulan. Aing mah aing arek nguseup. Lah ting jadilah ngusupna hayu Hayu carekan lah yuk. Kemana masyarakat yang Cikijen datang? Aduh. Menit
utang sih. Selawe lah. Kita kumpul aja. Nyaunya. Kenal gitu. Nah, itu dulu bisa nggak pakuna gitu. Tinggal aja jama. Ih, kumaha tuh itu pakuna gini kalah tidur aing mah. Coba cenah sasaha ieu. Aku lagi kalau lagi tidur, lain nama cang nungguan batur we kayak mulus mulai karena gue dagenya. Nah aya naon ieu teh nya di balai beri keregingan duaan di ieu teh naon nya. Boy. Boy da. Ieu teh aya naon? Ngumpul di dieu euy. Bari ngantiluan kieu. Encan ta? Suat kok tong gandeng ting tuh. Kuuna keur peureum. Ayo nama nungguannya heula bisa jet. Kayak mun geus araya kabeh kakara udangkeun. Naiknya naonnya yang mana kudu kumpul? Ya. Bari kakaraya tiluan dulu. Wey. Kira nah ieu kakarangan aya tiluan kieu cenah kumpul. Sugan urang geus loba jalma di dieu. Datang gandeng di heula tuh. Kuun lagi lagi ngalenya peureum. Cih. Tadi gerak cicing. Nungguan bisa jet. Wah, tuh lempang dari lapisan. Ya tuh. Wih, sebar rumput Assalamualaikum. Salam. Di lapisan. Jauh euy perjalanan. Bisa ieu kabahan saya. Pas kumpul. Tunggu dampen do. Aku. Oke. Ning tos seueur ieu. Wah, kumaha ieu? Kehidupan. Tuh, jang lajang kena teh nya, mimitian wae nya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkawis umur sudah tua, teteh panginten priyogi calon kubu manawi bade saha nu bade ditunjuk sareng ayeuna langsung kampanye ambi janten langsung manawi saha nu bade John mana sok nyalonkeun cenah hayang duit. Aya duitna. Obar jadi sok aing keur duit tuh. Abi, Pak. Yuk, maneh kido guat nyalonkeun pan maneh boga loba duit. Oh gitu. Guat sok. Yo. Oh atuh segera. Erek yang nyalon. kumaha bapak-bapak Mas John sareng Mas Do pami dijantenkeun kubu ieu calonna siap. Nah, pamita siap mah tos atuh ayeuna bubarnya. Tak enjing cuang ngayakeun pencoblosan di balai desa. Tapi nging di balai desa nu ieu, di balai desa anu dusun. Paling ditunya, mohon. Sok ayeuna balubar. Yuk, Mohon. Mohon atuh. Mohon. Yuk Pak Kubu. Ya, siap. Tuh, ayeuna teh poe terakhirnya pencoblosan kampanye. Siap lah. Elehkeun pasangan lawan. Ayeuna teh hari terakhir kampanye ieu kudu sing alus pisan ieu aduh supaya menang euy. Kampanye nya mikeun duit tiga duit dipinjol di kasahanya kak kayak enggak lima lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing nyolok Abi ulang pasangan lawan ya. Ade. Dua. Hiji lah, kan bagi-bagi. Sabaraha euy ieu? Biasana masuk 50.000. Jir nganceban katur ka imah-imah mereka nganceban. Sah ku aing ulah ting dipilih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, yuk Pak John. Biasa anjing kan eta nyolok, kade pilih Abi. Pasangan lawan ulah. Nya, siap. Yuk. Aman. Sabaranya ieu sih na. Sok gede biasanya. Anjing 10.000 dulu eta. Kantun dianturkeun ka imah-imah. Ieu mah tuh da udud sabungkus ge moal meunang aing mah. Kagok. Punten teh. Teh ada tips alit kangge anjing. Oh iya. Nging helap nyoblok Abi. Nging pasangan lawan. Ya. Cukup Nuhun mari. ya. Dulu eta ngan 10.000
Sugan teh 100.000 atuh. Maratus malah minimal ieu teh. Kan 10.000. Ah, teh bener ieu mah. Assalamualaikum. Teh, punten mengganggu. Mangga. Titipan salit. Iya, turun. Anjing pilih Abi. Ya, bisalah. Magra buka dem pasangan itu dong. Ya, aya dia kan. Cih, ningan 10.000 nu mana sabaraha? Cih, nurangengan 10.000 ari sugan urang arek merek gede heuh. Ai heg teh ngan mere 10.000 calon teh saya mah miskin Kantun sugan. kaweh yang dipilih ai merengan 10.000. Cuma sang neangan nu panggedeuna we mere duitna heuh. Heuh, lah, aja. Assalamualaikum, punten. Kalabat. Baik teh, punten, ayo titipan lah kanggo salit sama Pak Kuwu. Titipan Ditampi we gitu. Tapi baca we dah. Nya, serangan pajar. duka kurang gitu lah. Kanggo Pak Kuwu lah. Oh, Nya, iya, siap. abi eta ya, aduh aya priyo gini. Ya sok. Nuhun. Yang jadi ku, mere amplop beri 10.000. Aing baheula ek jadi ku teh. Teu make amplop kieu. Bayak tidak dorongsu kakara jadi kuwu. Zaman ayeuna mah ada uang teh. Heeh, bisa jadi kuwu. Oh, duit mah jadi kuwu. Najis ting darahna ge. 3 days later. Cih, eta warga nyaroblos sigana bebarengan kitu euy. Ah, ieu mah kudu disampeurkeun euy. Kada diakalan saeutik mah. Pak. Oh, dia kemana itu calon? Pak calon ayo. Calon, udah nyaroblos ya? Nuhun. Yo, itu gaduh bakal ya kanggo nyoblos. Ya Nuhun, Pak. Aduh nuhun. Yang dua Abi mama. Kantong hilapnya, pilih nomor hiji. Hatur nuhun. Partaina, partai caduk, cahaya penduduk. Oh, siap Pak, siap. Coba. Hei Pak. Titipan nuhun. Kira-kira apa cong tempatnya ya si amplopnya sabaraha? Burum ieu mah burum. 100.000 ieu mah. 100.000. Pilih. Agus ieu we si Kido we heuh. Tolong si Kido. Siap. Kamari. Kita nyarolok teh cong datang aing mah. Dibejakeun teh jam 7. Kumaha mah atuh keamanan atuh Di kumaha. calona geus are geus garaya geura. Duh aing mah. Ya calon namanya dua. Siap aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Sok. Oh, mampir lagi. Panganten ya kesalaman kieu. Aduh, ayeuna. Pilih. Tah enak pemilihan enak mah jadi kusabab terbaru da enak mah ku ngacung we nya. Tah sanek meuli Mas Kido jeung Mas Joni. Sok aya nama sanu bade meuli Mas Joni. Cung. Duh, mana hiji suarana eta genan balad aing ini si Uut. Kurang kitu duitna aing. Aya nu milih Mas Jon ngan hiji. Ayeuna bagian milih Mas Kido. Cung. Nah, jadi aya mah nu kenging teh Mas Kido soalnya suarana 50 nu ngacungna nya. Alhamdulillah. Yo nih, kumargi abi tos menang nih. Aduh. Nu eleh mah. Mulang we. Awas ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.